kepalanya ngaranna buhun. Tidak eta kos kitu. Engke nya nama nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang kunya dari panen bebejah heula ka buhun, hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana dibangsongkeunna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kos kitu da buhun eta kos kitu. Nyen teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat ka saha buhunna teh kos kitu. Nu mata urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebejah heula ka buhunna aya tamu di mana? Ti anu sabaraha urang? Sa anu. Bersilakeun teh mun cakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon. Teg saha ngaranna? Pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kudu harus itu atuh lauk teh. Ulah. Teu aman cenah mah. Lain naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cek cenah. Atuh tah mah hiji. Malingna bisa cenah mah. Sial dah buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis ya sa. Percis teu meleset udah. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabi ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun, mantaknya nama tilok make sendal, jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok make baju ge atuh, baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu teh can aya. Sataranjang ini jadon. Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita. Daun-daun di hiji-hiji dipake. Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Kamana embung make sendal, embung make nanaon Adam ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Beduwi ngaranna urang Arab, urang kolot urang. Tah ieu deuk jaritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab rawayan. Ieu ayatna. Masyaallah di Garut aya tah, di Garut ge sarua rawayan tah. Urang Baduy da Badawi sarua aya, sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy da urang Baduy rawayan ka Jakarta. Nya bingung pan ka Jakarta. Ieu di Jakarta mah cenah tilok harees urang nya jelema teh nya loba bae. Ira hareesna si jelema nya. Jakarta cenah bingung ka urang Jakarta tilok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiran kok gitu orang Baduy mah. Ira harees teh di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masya Allah, Baduy eta. Pohara orang Baduy. Tah, ieu Baduy. Pas gitu jana mah pikiranna kumaha urang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Eta keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak ngaku jadi ragag bedek. Endang samping udah diheulakeun. Beres Baduy mah kos gitu. Nah iya Baduy tah pemikiran ada kos gitu cenah mah. Masya Allah. Ya Allah. Naik ojek cenah. Berapa ojek? Talur. Sabaraha urang sorangan ieu mah cenah sorangan naik ojek sabaraha? Atuh, tukang ojek teh 50.000. Nah, tang aduh, bayar 25.000. Tadi 50. Kan aya sian gitu. Bagi dua aja sian.
tukang ojek gitu goblok ceknya teh. Tadi di aing Mun sorangan 50 pada sian gua ini mah. tukang ojek itu bisa kukumaha tuh. Eta Baduy teh kos kitu tah. Tah ieu diceritakeun Arab Baduy, Arab ngaranna. Moal jauh lamun di urang kos kitu tah ngomong-ngomong lagi. Atuh di ditu ge sarua. Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge. Ya Allah, ya Rabb. Jemang samanya naik mobil. Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil. Atuh naik mobil jadi ge sarua bae. Ah, bang datang ke Jakarta kan aya lampu merah. Make ngarandeg cek janda. Lampu kos ieu bae kudu ngarandeg. Turunnya na, Pas turun kan hejo deui. ku supir aya tuh, aing karak turun doang. Cek jana mah tak kula sok sabarangan ka aing mah cek jana. Aing kana naon karak turun doang. Geus teu diladenan ku supir geus lo mamang. Baduy itu beres Baduy. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah orang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel, kadang-kadang hayang seuri. Atuh kadang-kadang sebel, kadang-kadang hayang seuri urang ka Baduy mah. Jakos kararitu nya mah. Ngomongna sakeceplukna, haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae. Haju kumahanya na bae. Eta meuli HP teh apaan? Meuli HP haju eueuh soraan. Mana ya soraan eta, cuman eueuh satelit aja. Beli kabeh jeung satelitna. Aya meuli HP ulah kagok kayak gini. Ceknya mah satelit naon beureun. Aduh ya Baduy. Horenganan urang nyaritakeun Baduy digigireun ku lagi aya Baduy. Aduh ya leuwih parah Baduy ieu mah. Ya Allah ya Rabb. Da ieu nyaritakeun Arab Baduy bahasana lain Arab tapi Arab. Al-Arab wa syaddu kufra wa nifaqa. Hari Arab Baduy ay ahlul Badawi. Tigasna Arab ahli Baduy Badawi. Eta teh asyaddu kufra leuwih parah, leuwih saged kakufuranana wa nifaqan jeung nifaqna tibatan min ahlil mudun ahli perkotaan. Ahli kota man nifaqna munafekna biasa bae, kufurna biasa bae, tapi Baduy mah pohara. Emang kunaon gitu? Li jafaihim hiji bedegong keras aya di nyana ngaranna ge urang leuweung. Gol zitobaihim nomor kadua kasar perwatakanana ngaranna ge urang leuweung. Ubudihim min simail Quran an simail Quran. Jauh kita ngadengekeun Al-Qur'anul Karim teu pernah ngadengekeun Al-Qur'an atuh jauh. Ngaranna ge urang leuweung Baduy. Arab Keras hese. Hese bae. Urang Baduy Arab teh Asyaddu kufra wa nifaqa. harap pisan kakufuran jeung kamunafikanana. Sebab karakter kaleuweunganana aya di nyana. Bedegong keras aya di nyana, kasar perwatakan aya di nyana. Jauh kita ngadengekeun urayaan Al-Qur'an aya di nyana. Kumaha luluhna tuh? Kuari urang dek dakwah ka mana? Ka Rawayan. Sanu bisa dakwah ka Rawayan? Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak, para wali di Demak titah ngagempur Banten. Digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Memang ngagempur nyana titah tapah heula ke Gunung Sari. Tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh patung. Oh, malah aya nu keur tapa panjang turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukeun Banten.
anu keur dikuasai lain sanagara. Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris baheula, Banten teh anu cicing teh di dinya Prancis, Banten teh anu cicing di dinya teh Denmark, nu dicicing dinya Belanda. Urusan anak kan RRC urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada kalapa. Eta kan urusan anak urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Hindu. Inggris kitu keneh ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Kristen. Termasuk Jerman mah kurang ngembangkeun peragamaan ngan sakadar ngembangkeunana perdaganganana eta bae Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan si Maulana Hasanuddin ngagempur Banten teh lain ngan sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut, alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama. Eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu henteu percaya teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin indit itulah ke selatan Baduy, ninggalkeun Banten Baduy. Mantap. Ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja teu lila jadi rajana tapi dibangun lohiron wa batinan. Titip ka Syekh Maulana Yusuf dijieunlah masjid horenganan nyieun kerajaan secara batin. Di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali tanah di hadapeun tanah aya jalan. Ulah kaget kebelah ditung ke di Banten teh aya istana. Jadi di jero tanah di handap teh aya nagara di kuari masih teh. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus ulah kaget. Kadang biasa. Nah, aya kerajaan, aya pasar jeung saja mantap loba nu jara ka Banten leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh ku sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora tah mah lain deui. Ya Allah. Tinggal lu kolot teh aing hadas ka kiai goblok. Orang sia kitu ndogan. Masya Allah. Ini cerita Banten dilanjut ke Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ke Mas Mempawin, dilanjut ke Raden Haji, dilanjut ke Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan, encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mancan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih malah bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo nges datang ka ditu, aing mah balik nyana antep kan didinya. Nges kita ka keluargana we matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si ade. Mun ka Banten pastikan deh hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dinya eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui di dinya si hade. Sebab aya nu ngageugeuh tadi tilu urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititip
dititipkan mak ilot baheula ngomong beke perang jeung baduy iraha mak engke urang baduy ambalaya ka negara urang ka daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang kadeuleuna ka urang teh deuk babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung baduy menang tak eleh mak menang urang kan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umun dah masih kene datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka baduy hayo geura paling datang ka Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ka baduy ka ditu ka tengah-tengah negara baduy hayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyeun kuburan waktu bahagia itu dawahan baduy Masya Allah anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis teh anu 40 baduy pohara jasa eta anu keluar teu manut ka Maulana Hasanuddin ku Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten ngan di bejaan bae jalanna dia luhur aya dihandap aya dihandap geus aya jalan ka baduy jalan nu ka baduy teh dihandap anu dan ente teu percaya ente mawa linggis gitu paculan gue teh ayo mau ditanya ku gubernur ada apa ini saya mau membuktikan apa ini surahan kiai lu tak kiai yang gila ini ayo banget ayo Banten cerita Banten mantak ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasihan ke Banten pakai kasihan ilmu kadugalan Banten masih ayo lagi ilmu kadugalan Banten cenah kamari ka tembak kok paya tah mah atuh lain urang Banten tah mah urang Saketi lain deui atuh Banten lu asli mah pohara ya Allah aya dua kerajaan zahirna teu nampak keluarga kerajaan batinna mah masih ayeuna aya dua sebab baheula mah saurang ngan kulantaran secara zahir geus tumbang encan aya nu layak jadi raja sanajan aya kamari ge dipermasalahkeun tapi secara batin mah terus bae teu perek teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten mantek eksis sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda nu nyahueun ka Banten teh Inggris nu nyahueun ka Belanda teh Prancis nu nyahueun ka Banten teh ka Banten Prancis nu nyahueun ka Banten teh Portugis nu nyahueun ka Banten teh India nu nyahueun ka Banten teh Arab tuh termasuk Maroko campur tangan Banten tah ngontak di dia teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya patula patali jeung Ibnu Batuta anu pernah jadi raja iyalah Banten tah iya aya baduy ieu mah keur caritakeun baduy urang bae sakieu poharana komo baduy Arab baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi tita ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua aya di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna urusanna kan perpajakan urusanna asep siap datang kan orang baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingiraing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang baduy mah langsung ka Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana baduy bakos gitu dah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi baduy memang wah gitu Masya Allah kari eta baduy urang we kos kitu atuh komo baduy itu tangkalna makan di ditu baduy tangkalna makan di ditu tangkalna mah di Baghdad tangkal baduy teh di Timur Tengah ari eta Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku baduy ku sihir baduy eta di ditu di Misra baduy Mesir leuwih jahat batan baduy Citorek macam sabaraha baduy Mesir mah Masya Allah karim
ngaku pangeran segala kapan Firaun. Iblis pernah datang ke Firaun. Rahasia. Iblis naon ka dia? Ngobrol. Ayo ngobrol naon? Kieu on kana. Aing di sorga aju Gusti Allah nyiptakeun Adam. Aing tita sujud ke Adam. Aing embung kelantaran mulyaan aing batan Adam. Putih daek sujud bae aing ke Adam. Aing diusir di sorga ka dunya ka bumi. Ayo naon? Aya maneh mah kapan lain sujud deui men tadi sujudan. Pan maneh mah men tadi sujudan ngaku pangeran. Emang dek naon gitu? Be sadis ya bener. Aing ge sabaraha angkat topi ka sia. Aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah. Kalau ngomong sia. Agak sih pokoknya mah aing teh mere kabar kos kitu doang. Oh, barang dek indi teh keke ulah indi teh jusikeun depan sia teh anak buah aing. Seri iblis. Pugunya ada di pangeran ke kunyana. Cak hata iblis teh cak hata iblis sia ge aku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah kaing goblok sia. Tajana ngobrol. Firaun ngobrol jeung iblis. Emang teu meunang aing ngaku pangeran menang lah. Atuh sahabat yang ngaku pangeran mah wajar-wajar bae penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran. Cak Firaun. Ai atuh pugu rasaan. Sakir apa aing mah henteu nyiptakeun langit bumi. Oh masalah. Eta mah hak itu aya hak siap bae. Geusna ulah pikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai. Ngejatuh ke situ. Geus salaman nya nah. Tapi sia ulah jauh-jauh di aing. Oh alah. Tenang deh sih cak iblis irah diperlukeun aing aya sambat tuh sia. Di mana diperlukan sambat ya tapi sambatna sing ada ulah sangaran tahu nah ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad geus aya teh di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh ulah ngaran tak sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar lamun di langit ngaran Abdul Jabbar lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba tah mantak jawara sok loba ge ngaranna siapa ngaran nama saya kalau di Tanjung Priuk Freddy. Oh iya betul. Kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin. Mantap. Masya Allah. Kalau di sebelah sana, oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya. Iya. Kalau di ini, kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek. Rupanya nama ngarananya. Iya, kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Lo ngaranna bajingan goblok. Eta Kangjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta lamun di kalangan iblis si Kangjeng Nabi ngaranna eta lamun di langit ngaranna eta lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu urang Muhammad Ahmad mantak di Quran ge Yasin Toha eta kan ngaran Kangjeng Nabi untuk di mana di ditu tuh di Lauhil Mahfuz kebelah ditu kebelah mana belah ditu pokokna belah di Abdul Qudus ngaranna tah ieu Kangjeng Nabi kemana bae ngaran Kangjeng Nabi eta mantak ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat pula sing hade ulah salah ngaran satu kasihan nyebutna momondon ya Allah